Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah patepang disareng para wargi sadayana di mana we aya. Nah, mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat wal afiat amin ya Allah ya rabbal alamin. Dirajengkeun ayeuna aya kitab baru. Kitab hadis teh neme aya kitab tankeh sareng kitab arba'in nawawi sareng ieu nya urang paju we. Jadi supados sasarengan tamatna gitu. Arba'in nawawi teh artina arba'in teh 40 nawawi teh nawawi berarti 40 hadis nawawi. Anu didamel ku Al Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Urang hadoroh heula supados ieu ngaosna berkah. Sasarengan yang engke maca Fatihana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa anbiya'i wa mursalin wa ulai wa suhada'i wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ususon ila ruhi al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Wa usulihim wa asfuruhim wa silsilatihim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amat lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Biasana lamun di pasantren-pasantren fikih tauhid aya musabakoh atau perlombaan hadis arba'in arba'in nawawi nalar hadis arba'in nawawi 40 hadis teh talarnya dilombakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadaya puji siapkeun pulpena nu aya logatan anu teu acan aya logatan mangga logatan sasarengan lamun abdi salah dina ngalogatan komentar tong isin-isin atawa dina salah maca jabar jaerna. Alhamdulillah ieu kitab arba'in nawawi abdi terus aya jabar jairan ya. Tinggal ngalogatan hungkul. Alhamdulillah risadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina. Allah teh anu mangeranan sadaya alam. Qayyumis samawati anu ngadegkeun kana pirang-pirang langit jama taksir ieu teh. Samawati pirang-pirang langit. Berarti langit teh lain hiji. Loba. Jadi leuwih ti 3. Lamun leuwih ti 3 eta jama lamun di bahasa Arab. Lamun hiji mufrad, lamun 2 tasniyah, lamun leuwih ti 3 jama. Jama teh artina loba, jama taksir. Tak as-samawati pirang-pirang langit wal ardina sareng pirang-pirang bumi. Jadi Gusti Allah teh anu ngadegkeun kana pirang-pirang langit wal ardina jeung kana pirang-pirang bumi. Berarti bumi ge aya 7 lapis ka handapna teh. Mudabbiril khalaiki anu ngatur kana pirang-pirang makhluk. Khalaiki makhluk pirang-pirang makhluk. Ajma'ina tegesna sakabehna ieu makhluk. Ba'isir rasuli tur anu ngutus kana pirang-pirang utusan. Ba'isir rusuli lamun rasuli hiji rasul, lamun rusuli atau rusulun netepan kana wazan pu'ulun pirang-pirang rasul jama taksir. Sholawatuhu ari pirang-pirang rahmatna Allah wasalamuhu sareng pirang-pirang kasalametanana Allah alaihim eta muga tetep ka ieu rusul. Rusul teh pirang-pirang rasul. Ilal mukallafina ka jalma anu mukallaf lihidayatihim karena nuduhkeunana ieu mukallaf wa bayani syara'i'id dini sareng mertelakeun pirang-pirang syariatna agama. Iki jama taksir deui ya. Mafa'ilun syara'i'un tepan kana wazan pirang-pirang syariat lamun syar'un syariat lamun syara'i'un pirang-pirang syariatna agama. Bidala ili kalawan pirang-pirang dalil al-qat'iyati anu pasti ieu dalail. Wawadihatil barohina sareng pirang-pirang dalil anu pertela.
Ahmadu muji kaula hu ka Gusti Allah hamida yahmadu dikias pil ieu teh pil hamida yahmadu pil suasi mujarrodna teh bab kaopat pangilayap alu hamida yahmadu hamdan tah yahmadu pil mudhari tadi kias yahmadu yahmadani yahmaduna tahmadu tahmadani yahmadna tahmadu tahmadani tahmaduna tahmadina tahmadani tahmadna ahmadu tah ahmadu nahmadu ahmadu tuduh kana mutakalim wahdah ahmadu muji kaula sabab aya hamzah mudharaah tuduh kana mutakalim wahdah tak lamun ahmadu muji kaula lamun nahmadu kunun muji kami sarerea gitu tah lamun ku tahmadu muji anjeun hiji lalaki ahmadu muji kaulahu ka Gusti Allah ala jami'i ni'amihi kana sakabehna pirang-pirang nikmatna Allah wa as'alu jeung nyuhunkeun kaulahu ka Gusti Allah sarua ye as'alu jeung ahmadu man as'alu mah bil sulasi mujarrad bab kaopat saala yas'alu bab katilu sabab aya huruf halakan dina ain fiilna nyata hamzah di mana-mana huruf halakan anu genep teh hamzah ha kha ain gin kha tah lamun aya huruf halakan anu genep eta dina ain fiilna maka kudu diasupkeun kana tasrifan fil sulasi mujarrad bab katilu matak saala yas'alu geus yas'alu kitu dikiaskeun yas'alu yas'alan yas'aluna tas'alu tas'alan yas'alna tas'alu tas'alani tas'aluna tas'alina tas'alani tas'alna as'alu as'alu nas'alu kapanggih as'alu as'alu nyuhunkeun kaula hu ka Gusti Allah al mazida kana tambah-tambah min fadlihi tina karunia-Na Gusti Allah atau kautamaana Gusti Allah wa karomihi sareng kana berehanana Gusti Allah atawa kamulyaana Gusti Allah wa asyhadu jeung nyaksi kaulaan kana sanyanyana tingkah jeung kalakuan la ilaha eta henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah al wahidu anu sahiji Gusti Allah ya jadi sifat tina lapad Allah mata kudu dibaca ropa sabab lapad Allah anu jadi mausufna anu disipatanana ropa matak al wahidu teu meunang dibaca al wahidi matak ditulisna al wahidu henteu al wahidi sabab jadi sifat lapad Allah Allah dibaca ropa al wahidu ge dibaca ropa ciropana kunaon ku domah dohiro sarua domah dohiro al wahidu anu sahiji Gusti Allah al qaharu sarua ge jadi sifat Allah teh al qaharu anu maha maksa matak sifat logatna anu dina bahasa Sunda mah al karimu tur anu maha mulya al ghaffaru tur anu maha pengampun sarua tadi atapkeun kabeh wa asyhadu jeung nyaksi kaula anna sayyidana kana yen sanyanyana dunungan urang sadaya Muhammadan tegasna Kanjeng Nabi Muhammad eta ieu Muhammadan jadi badal tina lapad sayyidana badal syai' min syai' badalna badal hiji perkara tina hiji perkara anna sayyidana keur tingkana sab sayyida teu meunang dibaca sayyidu kudu dibaca sayyida sabab jadi isimna anna anna teh amalna naon anna teh tansibul isma wa tarfaul khobar isim amil anu asup kana mubtada jeung khobar amalna teh nganasabkeun kana khobar nganasabkeun kana isimna ngaropakeun kana khobarna di dieu isimna lapad anna teh nyata lapad sayyida matak sayyidak teu bisa dibaca sayyidu atawa sayyidi matak di dieu ku kitabna atawa ku nu ngarangna ieu dijabaran ku lapad nasab sabab jadi isimna anna teh amalna cek dina jurumiyah tansibul isma wa tarfaul khobar anna wa inna wa anna wa laita wal alawa ka anna no eta teh batur-baturna teh sayyidana jadi anna sayyidana kana yen sanyanyana dunungan urang sadaya Muhammadan jadi badal teu meunang dibaca Muhammadin atau Muhammadun sabab badal tina lapad sayyida badal teh naon gagantian tina dunungan urang sadaya teh tegesna kitu tah nyaeta lamun basa Sunda mah tegesna nyaeta duh kata bahasa Jawa naon tah mun badal teh kitu tah Muhammadan tegesna Kanjeng Nabi Muhammad teh tegesna dunungan urang sadaya teh Muhammadan tegesna Kanjeng Nabi Muhammad atawa nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta hambana Allah jadi khobar ku dibaca ropa mata jadi abdu henteu abdi abduhu eta hambana Allah anna sayyidana kana yen sanyanyana Kanjeng Nabi dunungan urang sadaya Muhammad dan tegasna Kanjeng Nabi Muhammad teh abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu jeung eta utusan Allah
jadi atapkeun kana lapad abduhu matak macana ge rasuluhu teu rasulihi sabab ieu ropa ieu dibaca ropa abduhu rasuluhu lamun abduhu wa rasulihi teu nyambung eta mah pan ieu huruf atap parabot atapna ieu huruf atap teh 10 teh al wal fa wa summa wa awa am wa imma wa bal wala walakinna wa kana waleta wal ala awal ba'u wa fa wa summa wa awa am wa imma wa bal wala walakinna gitu tah huruf atap ya jadi maktub ya maktub alaihna wa habibuhu sarua wa rasuluhu jeung eta utusan Allah wa habibuhu jeung kakasih Allah wa khaliluhu jeung kameumeutna Gusti Allah Kanjeng Nabi teh Abdulul makhlukina anu pangutama-utamana pirang-pirang makhlukna Allah Abdulul al mukarramu tur anu dimulyakeun bil Qur'ani ku diturunkeunana Al-Qur'an al azizi anu agung al mukjizati anu jadi mukjizat ieu Al-Qur'an bil Qur'ani al ajizi al mukjizati tuh Qur'an jr ajizi jadi sifat tina lapad Qur'an teh sifatna Qur'an teh anu agung tur anu jadi mukjizat matak macana bil Qur'ani al azizi sabab ni jr dijerkeun ku bi al ajizi dijerkeun ku Qur'ani al mukjizati sarua dijadikeun ke Qur'ani sabab jadi sifat duanana tina lapad Qur'an al mustamirati tur anu tumetep sarua tilu sifatna jadi Al-Qur'an teh anu tumetep tegasna tumetep teh henteu aya nu ngarobah ala ta'aqubis sinina kana gunta-gantina pirang-pirang tahun tuh Quran mah mukjizatna Al-Qur'an mah sanaos tos aya 1400 tahun kurang lebih teh nya tahun hijriah teh dugieun ka ayeuna teh teu aya nu dirobah hiji oge teu aya nu ngarobah angger kitu bacaan Al-Qur'an mah ti zaman Kanjeng Nabi dugieun ka ayeuna tah kitu beda jeung kitab-kitab Qur'an kitab-kitab suci anu lain sabangsaning Injil, Taurat, Zabur kitab suci eta ge emang kitab suci turunkeun ti Gusti Allah sadayana ge cuman anu tilu eta mah tos aya dirobah. Al-Qur'an mah murni anu ngajagana ge langsung Gusti Allah. Moal aya nu wani ngarubah Al-Qur'an sabab langsung ku Gusti Allah di eta naon? Di raksa atawa di jagana. Wa bisunani jeung ku pirang-pirang pasunatan al mustanirati anu nyaangan lil mustarsyidina pikeun jalma anu menta pikeun jalma anu neangan pituduh al makhsusu tur anu ditangtukeun bijawa miil kalimi kalawan ngumpulkeunana pirang-pirang kalimah wasama hatid dini sareng agama anu mumurahan shalawatullahi ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatanana alaihi eta muga tetep ka Kanjeng Nabi wa ala sairi nabiyina sareng muga tetep ka sakakarina pirang-pirang nabi wa mursalina sareng muga tetep ka sakakarina pirang-pirang utusan wa alikulin sareng ka pirang-pirang atawa wa alikulin sareng ka kulawargana saban-saban nabi wasa iris solihina sareng muga tetep ka pirang-pirang jalma anu saroleh jadi rahmat Allah teh muga tetep ka sakakarina nabi sakakarina utusan Allah nyata para rasul teh ya sareng muga tetep ka kulawarga-kulawargana para nabi sareng muga tetep ka pirang-pirang jalma anu saleh amma ba'du wallahu a'lam bissawab sakitu heula.